Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Menang 33 kali, astagfirullahaladzim. Bul kukus kaluhur kanu mayungan, kahanap anu ngamparan, kagigir kanu ngaping berang jeung peuting, berang jeung peuting. Kaluhur kasang rumuhun, kahanap kasang kabatara, kabatara, kabatari, kabatara naga raja, kabatari naga umpi, kapangeran bagus dakaan bisa nyukruk laut mapa sagara ngurus bumi ngapu ngawang-awang. Bedar perkara carita pantun. Carita pantun teh carita nu biasa dilalakonkeun ku juru pantun. Dina pagelaran seni nu sok disebut mantun. Najan kitu, saenya nama pagelaran mantun teh aya dina jero hiji upacara tradisional. Ayana carita pantun teh kawilang geus heubeul. Keteranganana kapanggih dina naskah kuna Sanghyang Siksa Kandang Karesian 1440 Saka atawa 1518
Nu ngabedakeun jeung Wanda carita sejenna. Dimimitian ku Raja Pamunah, dituluykeun ku Medar Eusi lalakon, sarta dipungkas ku Raja Pamungkas. Hiji. Raja. Raja hartina ruat atawa ruatan. Dibidangkeunana dina bagian mimiti. Nu matak disebut oge Raja Pamunah atawa Pamuka. Dina unggal raja, salawasna aya bagian-bagian anu nyebutkeun menta panyelindungan jeung sanduk-sanduk menta hampura. Nu ditepikeun kalawan panjang. Sanduk-sanduk teh biasana ditujukeun ka para karuhun jeung para palaku carita nu bakal dihudang-hudangkeun deui ngaran-ngaranna jeung lalakonna. Tapi intina mah menta panyalindungan jeung kasalamatan ti Allah Subhanahu wa taala. Dua. Eusi. Ari eusi carita pantun teh nu jadi inti lalakonna. Nyaritakeun nagara putra raja, si lengser, putra raja keur dangdan, putri dangdan, si lengser dangdan, putra raja leumpang, jeung saterusna. Eusi carita pantun teh bisa dipasing-pasing deui dumasar kana wanda teksna, nyaeta narasi, deskripsi, dialog, jeung monolog. Narasi nyaeta bagian anu ngagambarkeun adegan, galur, laku lampah, karakter, ucapan jeung rasa unggal palakuna. Oge pikeun nyamungkeun hiji kajadian kana kajadian sejenna. Hal-hal anu dicaritakeun dina narasi teh gunana pikeun ngawangun suasana sangkan lalakonna karasa leuwih nyata. Deskripsi ngagambarkeun objek sangkan karasa ku panca indera kalawan eces. Dialog nyaeta bagian paguneman antara paraku, biasa nama mangrupa kalimah langsung. Upama dituliskeun mah ditandaan ku kekenteng. Monolog nyaeta paguneman palaku ka dirina sorangan. Upamana wae gerendes hate nu dikedalkeun. Biasana negeskeun harepan, kasedih atawa rasa gumbira. Tilu. Raja Pamungkas. Raja Pamungkas nyaeta bagian panutup lelakon pantun. Eusina sanduk-sanduk nu ditujukeun ka para karuhun jeung para palaku nu geus dicaritakeun. Bisi aya nu teu kasebutkeun, salah nyebutkeun atawa salah runtuyanana, sarta menta kasalamatan. Galur carita pantun. Nurutkeun Iskandar Wasid, galur carita pantun teh aya dua, nyaeta galur leuleunjeuran jeung galur simpai. Galur leuleunjeuran nyaeta galur carita anu lempeng. Kapanggihna tina nitenan runtuyan kajadian dina unggal episodena. Dina pungkasan caritana, anu ngalalakonkeun teh henteu kacatur mulang deui ka nagara asalna. Saenggeus ngalehkeun sababaraha nagara, tuluy tumetep ngaheuyeuk nagara patalukan nu pangakhirna. Ari dina galur simpai mah, saenggeus palaku utamana ngalalana bari meunang rupa-rupa dodoja, cocoba, sarta pribadina beuki punjul, akhirna bisa mulang deui ka nagara asalna. Lalakon pantun nu kaasup galur simpai teh umurna leuwih kolot batan carita nu make galur leuleunjeuran. Sawatara contoh nyaeta Ciung Wanara, Lutung Kasarung, jeung Munding Laya di Kusuma. Nyungsi unsur kabasaan.
Diksi nyaeta pilihan kecap nu dipake sangkan luyu jeung suasana adegan lalakon. Lantaran carita pantun teh kawilang carita nu heubeul, atuh diksina oge rea nu make kekecapan heubeul. Nu kiwari geus langka dipake sapopoe. Nu matak pikeun mikaharti diksi nu dipake dina carita pantun teh kudu dibantuan ku kamus. Lentong atawa intonasi teh jadi salah sahiji hal anu penting dina midangkeun carita pantun. Lentong teh beda salona sora, naik turunna sora, jeung panjang pondokna sora dina ngedalkeun omongan. Upama nyaritakeun lalakon nu make lentong merenah, eusi caritana bakal leuwih hirup. Lentong diluyukeun jeung adegan kalungguhan jeung suasana hate palaku dina carita. Nu matak tina lentong bisa dibedakeun antara ucapan raja jeung cacah, nu keur sedih jeung gembira, ambek, bingung jeung sajabana. Juru pantun tangtuna parigel pisan merenahkeun makena lentong teh, sangkan lalakon nu dicaritakeun karasa nyata. Ejahan. Carita pantun teh gelarna sacara lisan. Upama lalakonna tina lisan dirobah kana wangun tulisan, disebutna transkripsi. Ari transkripsi biasana diluyukeun jeung ejahan nu dipake secara umum. Teks carita pantun nu dijieun transkripsina teh make tanda baca nu luyu jeung palenggeran ejahan basa Sunda kiwari. Huruf leutik, huruf gede, peun, koma, kekenteng jeung sajabana teh dipake kalawan merenah sangkan leuwih gampang maca teksna. Midangkeun carita pantun. Pintonan carita pantun nu gembleng prak-prakana teh kiwari geus hese kapanggih. Najan kitu, sawatara usaha pikeun ngamumule lalakon dina carita pantun teh kudu terus dipiara. Di antarana ku jalan ngarobah lalakonna sangkan bisa dipidangkeun dina wangun sejen. Upamana bae dipidangkeun dina wangun drama, gending karesmen, film, novel, guguritan atawa kawih.